Sampurasun. Nepangkeun wastapun Indah Tiara. Kawit di Ciberem, Kota Tasikmalaya. Simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya di kelas 3D. Aya sakedik motivasi di simkuring kanggo urang sadayana. Urang Sunda sing nyunda memulaikeun budayana ti ayeuna. Sangkahan budaya Sunda lesirna. Sakitu anu tiasa kapiatur, atur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Bina Nusila. Kawin di Ciamis. Simkuring ti kelas 3D PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Namumulai budaya Sunda. Untuk ayeuna kaciraha. Untuk urang rek usaha. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Rani Cahyani kawit di Garut. Simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Ulah poho kana kawajiban, ulah poho kana asal urang. Kawit di Sunda kudu apa kana Sundana. Sunda nukuring, Sunda salamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta abdi Rahmania Jahara kawit di Sumedang. Abdi mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya tahun 2018. Hatur nuhun. Ulah era nyarita ku basa Sunda, ngamumule basa Sunda, pancen sakumna nu ngaku orang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Alifia Nuratifah kawit di Ciamis. Abdi mahasiswi PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Abdi sering disebat angkatan milenial. Sanajan kitu, tetep Sunda nu abdi, Sunda wajib dibela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Lela Lailatul Musyarofah kawit di Tasikmalaya. Kuring bangga janten urang Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Getih kuring, renghap kuring, batin kuring, sukma kuring, tekad kuring, lengkah kuring, pikeun Sunda nanjar di buana. Wastapun Dini Nurhasanah kawit di Tasikmalaya. Abdi di kelas 3D PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Ngajak rerencangan sadayana hayu urang ngamumule basa Sunda. Basa Sunda tepantes diapilainkeun. Basa Sunda kudu dijaga ku anak incuna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Kinur Sukmawati. Abdi di kelas 3D PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Abdi kawit di Bandung. Bahasa Sunda kada dijagi ku urang sadaya jeung bahasa Sunda oge kudu dilestarikeun. Hayu urang ngamumule bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Rena Lorenza kawit di Ciamis. Simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Sunda jati diri kuring. Di mana kuring cindek, dirinya kuring nyunda. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes. Tepangkeun wasta abdi Jamaluddin. Abdi kawiti kelas 3D PGSD UPI Kampus Tasikmalaya.
Simkuring ayeuna bade ngadugikeun nyaeta motivasi perkawis ngajagi ngaraksa budaya Sunda anu sakitu elokna nu kedah ku urang. Diajar tur tiasa ngabudayakeun kanggo generasi saterasna. Pamudah-mudahan budaya Sunda anu ku urang kedah dititenan teh eta salah sawios harta banda anu sakirana ageng nilai sinareng kemangfaatan kanggo ngajagi ciri khas urang salaku urang Sunda. Rupina sakitu nu tiasa kapihatur. Hatur nuhun sada acana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamna ieu ti Pangandaran. Nepangkeun wastapun Siapa Muhammad Fauji KW Tirancai Kabupaten Bandung simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Diajar nyaeta proses anu asalna terang jangan terang, nu asalna salah jangan leres. Ngaliwatan proses anu panjang ieu, hayu urang sasarangan ngamumule bahasa sareng budaya Sunda. Atur nuhun. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Nami Abdi Prabu Erlangga Herlambang. Nami Abdi di Gang Margasari dalam nomor 15 RT hiji RW 14. Abdi alumni SDN PB Perum Kelapa II. Nah eta teh ayeuna di Tangerang. Satacan Abdi pindah ka Tasikmalaya. Lamun di Tasikmalaya Abdi alumni SDN Sukasari hiji. Nah SMP-na Abdi alumni SMP Negeri 3. Lamun SMA-na kabenaran Abdi nyandakna SMK Negeri hiji Tasikmalaya. Dirinya Abdi nyandakna perhotelan. Nah resepna bahasa Sunda, sahabat, bahasa Sunda teh unik nate panan Abdi teh asli orang Jakarta, jadi karena bahasa Sunda teh rada-rada aneh kumaha gitunya. Tapi da resep lamun misalkan ade-ade atau kulawargi nu sanes tak tiasa bahasa Sunda mempelajarina teh resep an kade ulah ngangge bahasa nu kasar, lamun tiasa mah bahasa nu halus nya mentok-mentok beureun nganggo bahasana anu loma kanggo sapantar, lamun kanggo saluhureun kanggona bahasa Sunda anu halus. Bahasa Sunda anu kasar sabisana mah ulah digunakeun. Abdi gaduh hiji moto hidup nyaeta lamun sanyana resep nyalakukeun, lamun sanyana resep yang ngomong ulah cici. Kira-kira aya pertarosan deui lamun teu kusim kuring tutup ku bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten anu kasupun, hapunten lamun aya kalepatan bahasa cariosan sareng perkataan. Kumargi abdi anyar keneh nganggo bahasa Sunda kelas kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta Punesya Nurul Fauziah, Kawiti Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Simkuring mahasiswi PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Di dieu simkuring ngagaduhan hiji sisindiran nyaeta sing getol minum jajamu nu guna nguatkeun urap, sing getol neangan ilmu nu guna dunia akhirat. Sakitu anu kepihatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta Punwisni Kurata Ayun. Kawitna di Purbaratu Tasikmalaya. Simkuring mangrupakeun mahasiswa PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Bahasa Sunda pikeun dijaga, budaya Sunda dipiara, pikeun Sunda ngadunya. Jurnalis Kapena Ardini biasa dipanggil Pena. Abdi kawit di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Salam perkenalan sadayana. Mugia abdi tiasa diajar bahasa Sunda sesari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saifah.
sama-sama lestarikan budaya Sunda, bahasa Sunda, karena bahasa Sunda merupakan salah satu ragam bahasa yang ada di Indonesia. Sampurasun, tepangkeun wastapun Viola Fitria Wijaya, kawit 3 Rut. Sim kuring, mahasiswi kelas 2D PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Sunda nu kuring, jati diri kuring. Sunda kudu dijaga, Sunda wajib dibela. Kamu mulai bahasa Sunda sanes tanggal walau pemerintah sareng sastrawan unggul. Mekarantina budaya Sunda gumantung ka urang sawaktu rumaja. Kukituna hayu urang sasarengan kamu mulai bahasa Sunda margi Sunda milik negara Indonesia. Hatur nuhun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Kresti Fitri Majid, kawitan di Pangandaran, simkuring mahasiswa UPI Kampus Tasikmalaya kelas 3D PGSD. Sunda cek simkuring nyaeta bahasa sarta budaya anu kudu dijaga sareng dilestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun nami Abi Fanida Amani, kawitna ti Cimahi. Ayeuna Abi nuju sakola di UPI Kampus Tasikmalaya. Hayu urang gunakeun basa Sunda dina kahirupan sapoe, pikeun ngajaga kelestarian Sunda, pikeun Sunda eksis di sakala zaman. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nepangkeun wastapun Rabiatul Adiyah, kawit di Cilengsi Kabupaten Bogor. Sim kuring merupakan mahasiswi TUD PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Meskipun kedua orang tua saya bukan berasal dari Jawa Barat, namun saya akan tetap terus berusaha untuk belajar bahasa Sunda karena saat ini saya tinggal di daerah Jawa Barat. Sampurasun, nepangkeun wastapun Ismail Saleh, kawit ti Sindang Kasih Ciamis. Simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Hayu urang ngajaga eksistensi budaya Sunda dina kahirupan sapoe. Sabab lamun teu urang teu bisa deui lamun lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nepangkeun wastapun Manjilati Nurhaza, kawit di Tasikmalaya. Sim kuring mahasiswi PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Sunda tur budayana tiasa gumilang. Usaha di lalakona upami teu urang. Saderek-sadayana urang Sunda kudu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Sunda sadayana. Nepangkeun wasta abdi Ica Apanulisa kelas 3 DPGSD. Abdi kawit di Tasikmalaya. Baraya sadayana. Wali basa sareng budaya Sunda geus jarang kapendak di urang Sunda sorangan. Pada dina basa, kesenian, tungguan, sareng adat kebiasaan terus mulai kalih budaya utamina rumaja ayeuna sapapeung tos jarang menggunakan bahasa Sunda sabab teu rea. Kukituna hayu orang diajar sasarengan ngamumule dikadedeh budaya sareng bahasa Sunda. Ujalana ngelarapkeun kana kahirupan sapoe. Hayu orang diajar nyarios bahasa Sunda anu leres, anu saluyu sareng undak usum bahasa Sunda. Ulah nyukikeun bahasa Sunda teh paeh ku orang Sunda sorangan. Panginten sakitu anu kapihatur, hapunten tina sagala palepatan sareng kakiranganana. Hatur nuhun dina pahartosanna. Pamungkas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastasi kuring Rini Retmati, kawit di Puspahyang Tasikmalaya. Sim kuring mahasiswi kelas 3D PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Hayu urang diajar sasarengan miara budaya Sunda, sabab lamun teu ngopek moal nyapek, lamun teu nakal moal ngakeun, lamun teu ngarah moal ngarit. Lamun teu ku urang usaha deui. Nyaah kana budaya Sunda hartosna nyaah kana jati diri. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul, nepangkeun wasta abdi lulus Nasari Putri kawit di Majalengka. Sim kuring mahasiswi di Kampus Tasikmalaya kelas 3D PGSD. Motivasi kami melestarikan budaya Sunda nyaeta martabat hiji bangsa diukur budayana. Mun budayana geus awit-awitan, bangsana pasti bakal mintan anu hartosna. Martabat suatu bangsa hanya diukur oleh budayanya. Jika budayanya telah terulang-ambing, maka bangsanya akan runtuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun Wasta Pun Gitami Syaherliani kawit di Ciamis, simkuring mahasiswa PGSD UPI kampus Tasikmalaya. Simkuring asli orang Sunda, bangga jadi orang Sunda. Seueur budaya Sunda anu tiasa kurang sadayana dilestarikeun. Simkuring gaduh hiji pangkeun. Di kebon aya sato panda, panda geuneuh dina talaga. Hayu lestarikeun budaya Sunda sabab urang kudu bangga. Sakitu nu kapihatkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Wasta Selamat Surya Tuniam kawit ti Majalengka simkuring mahasiswi PGSD UPI kampus Tasikmalaya. Salak urang Sunda, hayu urang jaga ujung Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rindetri Juniarti, asal dari Jakarta dan sedang berkuliah di UPI Tasikmalaya jurusan PGSD. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Sunda dan budayanya, jangan takut-takut untuk mencoba, jangan takut-takut untuk mengucapkannya, dan harus sering-sering mengucapkannya karena dengan sering mengucapkannya jadi terbiasa. Itu yang saya alami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya Sunda kudu jadi kebanggaan, tong saukur jadi paksaan atau pajang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun Wasta Pun Asri Astuti kawit di Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis. Simkuring mahasiswa PGSD UPI kampus Tasikmalaya. Hayu urang ngamumule budaya Sunda. Mun teu ke urang rek usaha. Sabisa-bisa kudu bisa, pasti bisa diajar bahasa sareng budaya Sunda. Hatur nuhun. Sampurasun. Simkuring Muhammad Rizki di kelas 3D PGSD. Hayu urang ngajaga budaya Sunda, sangkan teka gugus kumasa. Hatur nuhun ti simkuring. Assalamualaikum